Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ti kelompok bahasa Sunda kelas 11 MIPA genep bari nampilkan tugas video sawala nu judulna nataharkeun program gawe organisasi di kelas. Nu anggotana nyaeta Abdi Aluna Felianto peranna sebagai bendahara. Abdi bertugas sebagai chef keamanan. Abdi Dahayu Anindita Syifa peranna sebagai sekretaris. Abdi Mausya Saputra Amsar merana sebagai pupuhu kelas. Abdi Miware Syabudiani peranna sebagai seksi kebersihan. Abdi Nadindra Paramita peranna sebagai moderator. Para pengurus kelas 11 MIPA genep nuju ngayakeun sawala. Para pamilon sawala diantaranya nyaeta pupuhu kelas, sekretaris, bendahara, seksi kebersihan, jeung seksi keamanan. Materi anu dibahas dina kagiatan sawala ieu teh patali program damel anggota pengurus kelas. Kamari orang cikeneh yang kapilih lamun ayeuna orang ngadiskusikeun ngeunaan program kerja pangurus kelas 11 MIPA genep. Leres. Maksudna program damel sapertos naon Mauza? Pamusatna nyaeta pancen masing-masing ti urang nu bakal ngalakukan pigawe salila ngajabat jadi pangurus 11 MIPA genep. Janten misalkan contohna Abdi anu nyekel kalungguhan minangka bendahara. Janten pancen nyaeta nyatet pengeluaran sarta penghasilan keuanganana. Apakah sapertos eta Mauza? Leres sapertos eta. Kanggo seksi keamanan, pancen kumaha? Abdi teh bingung. Kanggo pancen seksi keamanan, tangtosna nyaeta ngajaga katertiban sarta keamanan kelas. Leres. Sarta oge pancen seksi keamanan nyaeta ngajagi supados kelas anggar kondusif. Leres, lamun kerta aya guru, abdi oge anu tanggung jawabnya. Gitu. Lamun seksi kebersihan non wae program damelna. Soalna abdi anyar mimiti munggaran jabatan salaku seksi kebersihan kelas. Sakedap abdi pikirkeun ti heula. Indah mel jatuh piket. Eta pan kaasup kana kebersihan kelas. Leres tuh. Terus pan periogi pakakas kebersihanna. Antos eta anjeun wae anu beli. Kantun teda wae artosna ka bendahara meo. Sumuhun, Abdi bakal masihan anjeun uangna lamun rek dimeser. Lamun anjeunna kumaha dai? Anjeun sekretaris pan. Abdi anyar kapikiran hiji pancen. Nyaeta tanggung jawab bagian kehadiran. Aranjeun kapikiran pancen lain teu? Sekretaris tuh anu jadi juru serat. Biasana anu nulis di papan tulis lamun diperintahkan ku guru. Leres tuh. Keturunan sarana rerencangan. Nurutkeun aranjeunna pancen bendahara jadi nyatet pengeluaran sarta penghasilan kaduitan naon. Ngagawekan pembukuan sarta tanggal walon luhur kaduitan kumaha. Leres teu? Leres pisan. Oke, aya deui teu. Lamun tanggung jawab kana laporan keuangan, kumaha? Wah, oge, hatur nuhun sadayana. Oke, kantun pancen pupuhu kelas. Salarasna abdi atos gaduh catatanna. Janten pancen pupuhu kelas eta mangkondisi sadayana Nas, tanggung jawab ngalaksanakeun tugas sebagai pupuhu kelas. Kumaha menurut aranjeun? Aya anu kurang teu? Sapertosna tos lengkap.
Benar cara rancangan. Leres. Leres. Tapi jika anak ayu kirang deh. Jabi anu disebatkan tadi kapuhu kelas, oge kedah mengatur serta menciptakan suasana kelas anu harmonis serta kondusif sabot proses KBM tesi. Leres oge, hampir wae orang tinggalan hiji pancen pupuhu kelas. Leres. Janten kalawan kitu kaayana, pupuhu kelas anu ngatur sarta nyiptakan suasana kelas. Kelas urang badi anggar kondusif sanaos teu aya guru anu ngaulang. Jika entos tos lengkapkan pancen sadayana. Geus sadayana. Berhubung geus urang sadayana pancena, abdi harap urang tiasa ngalaksanakan pancena jeung oge kudu tanggung jawab kana tugas nu urang kerjakan. Siap, urang sadayana tangtos kudu tanggung jawab, kusabab urang geus dibere kapercayaan jadi pangurus kelas. Beres. Ayeuna urang mimiti wae pancena. Semangat semua. Semangat. Semangat. Reng sarapet, para pangurus kelas langsung ngagawekeun pancen ti masing-masing pancen aranjeunna. Jeung oge maranehna ngajanji kanggo tanggung jawab kana jabatanna masing-masing. Sakitu wae video ti kelompok abdi kirang langkung bilih aya kalepatan dina video abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.